qadruhu wa azza jaruh. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi naf'an mubarakan lana walidinika walinnasi ajma'in. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ni'amud dunya salasun lamsun wa tabilun khalun hartosna ayatilunya bakiyung katilu ngasuh ke hulu wani amud dunia salasun tuh soru demi kulit ngambung karo baroturu. Bagian mana halaman seberapa? Halaman 10. Bagian mana? Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma salasatu jeung anapun ari tata krama jima nomor katilu. Tata krama belebes nomor katilu. Allati anu ba'dahu anu dina sabaqdana jima. Fa awwaluha maka eta ari anu kahiji natina itu salasa amruz zaujati eta nitah kapamajikan bin naumi kana sare ala yaminiha bari netepan kana belah katuhuna itu jaujah. Naon tujuanana liyakuna supaya buktos saha alwaladu budakna zakaron eta lalaki lamun hayang boga budak lalaki. Insya'a mun ngersakeun kitu ge saha Allahu Gusti Allah. Wa innamat jeung lamun sare itu si jaujah alal aisari kabelah kenca yakunu bukti saha alwaladu budakna unsa eta awewe. Hasabama netepan kana perkara iktabot anu parantos mudukeun hukana itu mah naon at-tajribatu riset geus dianalisis ieu teh kalolobaanana kitu. Asaniatu ari anu nomor kaduana ayakula eta yen nyarios eta yen maca itu si rajul si jaoz adzikra kana dzikir alwarida anu kawarid ing dadzalika dina nalika inzalul mani
fi nafsihi dina hatena di itu rajul atawa jauz wa huwa jeung ari itu dzikir alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaban wa sirran wa kana rabbuka qadira kana lapat eta tah nu neme eta lapat alhamdulillah sareng saterusna alhamdu ari sadaya jenis puji anu opat lillahi eta hakna Allah alladzi anu khalaqan parantos nyiptakeun itu ladi minal ma'i tina cai mani alias cai kanyaa basaron kana manusia paja'ala maka ngajadikeun Allahu kana itu ma'i kana cai kanyaa nasaban kana turunan wasihron jeung jojodohan wa kana sareng bukto saha rabbuka pangeran anjeun qadiron eta nu kawasa nah bebas no. Tapi hiji setengah asali satu ari nomor katiluna al wudu eta wudu ida aroda di mana ngamaksud si rajul atawa si jawaj ayana mah kana hees si jawaj wa huwa bari ari itu wudu sunat wa huwa jeung ari itu wudu sunnatun eta teh hukumna sunat wa ghuslu dakarihi jeung ngumbah kana lingisna si rajul ngumbah kana panakolna si jawaj ida aroda di mana ngamaksud si jawaj aya udah kana yen ngabalikan jima itu si jawaj ngabalikan deui belebes itu jawaj ilaiha ka jawjapeun sakitu. Bismillahirrahmanirrahim nyaritakeun wa adabul jima'i salah satun qoblahu wa salah satun halahu wa salah satun ba'dahu. Nyaritakeun tentang tata krama jima ta ieu hebatna agama urusan anu prinsipil urusan rahasia oge dibahas. Ya Allah, ini rahasia menyang dipraktekeun ieu dihareup beres. Sok awe ke dieu kahareup ya Allah. Ya teh kudu dipraktekeun. Ya, tapi ia ilmu matak al ilmu qoblal qauli wal amal ilmu itu sebelum berbicara dan sebelum berbuat matak jang panganten majang calon panganten ngeunah urang can ge kawin geus dibere ilmu kumaha engke dina malam pertama gayana nah rek gaya batu rek gaya kupu-kupu rek silanglang eta terserah eta mah tarek sorodot gaplok atau erek gobag wah nyeri awak merendah terserah ayat tata krama samemeh jima hartina samemeh jima teh diatur kumaha jima anu alus samemeh jima oge diatur kamari geus beres dua dibahas keur jimana keur jima dibahas ti dieu ayeuna rek ngabahas sabak dajima lamun tina barang dahar mah aya sak etika samemeh dahar aya keur dahar sabak dahar kumaha memeh dahar doana keur dahar kudu kumaha bak dahar oge kudu kumaha jadi diatur dibahas. Nah ayeuna nyaritakeun ngabahas tentang masalah etika tata krama jima sabagdana bagda jima. Ayat 3 tata krama sabagda jima etika sabada jima. Hiji ya geus jima ai kamari maka pansa keur waktu jimanya. Jadi keur waktu jima teh di mana hayang boga budak lalaki
maka nalika keur nyabut dakar tina parji pamajikan dicabutna teh rada kakatuhukeun saeutik si bujur teh digoyangkeun. Tah kitu jadi ulah dilempengkeun kitu saeutik teh rada di lamun dina lingis mah dikitukeun saeutik kitu tah. Kakarek dicabut. Nya. Acim karunya teh apa naon cabut teh hartina. Nah, kakatuhu mun awewe nyabutna ka belah kenca. Jadi lamun tina biwir parji mah kudu antel kana biwir parji katuhu, kudu ngadedet kana biwir parji belah kenca. Ayeuna ge kitu, lamun hayang boga budak lalaki maka sabak dajima, lamun hayang boga budak lalaki maka salaki nitah ka pamajikan supaya sare bari sarena teh nyangigir ka belah katuhu. Sarena teh nyangigir ka belah katuhu. Gambaran kumaha nyangigir ka belah katuhu? Mun geus jima sarena tah posisi leungeun belah katuhu atawa pinggir belah katuhu teh aya di handap nyangigirna ka katuhu. Nyangigirna ka belah katuhu. Naon liyakunal waladu dakaron, supaya budakna lalaki atawa teu ari jadi jaminan mah ngan sabak daji mah mimitilah kerji mah dicabut rada ka belah katuhu tuluy keur waktu sare nyangigir ka belah katuhu, maka ari kerji mah salakina ya nyabut ka belah katuhu, ari keur sare mah pamajikana nu sare ka belah katuhu. Kitu gawe teh ngawaris kana boga budak lalaki. Hah, arti kumaha mun di tengah jadi bencongnya. Kabayang cek kaparan cenah kakatuh jadi lalaki, kakenca jadi awewe. Abi lamun di tengah kumaha ya jadi eke. Jadi ieu. Eta mah dikudrot tika we tamalan. Gitu tah. Insyaallah. Wa innamat alal aisari, lamun tema pamajikan ba'da jima teh sarena ka belah kenca, berarti posisi belah kenca aya di handap nyangigirna nya awak ngingihan kana belah kenca eta yakunu alwaladu unsa. Sare sabada jima pamajikan ka belah kenca teh ngawaris boga budak awewe. Kitu oge lamun jadi tina air manina tah. Nah geuningan eta teh bener sapertos kitu hasaba maktadothu at-tajribah. Eta teh ngudag kana kabiasaan kana kagaliban kalolobaanna siga kitu. Kalolobaanna siga kitu. Teu apa ari nyata jeung henteu mah dan nantukeun jadi budak henteu ge saha? Pangeran. Lalaki jeung awena ge ditantukeun ku saha? Ku pangeran lain ku nyaneh. Lain. Nyaneh emang boga naon? Boga kenalan kitu jeung pangeran pun henteu. Asaniyatu ayakula dzikra alwarida inda dalika fi nafsihi. Ya, nu kadua etika sabak dajima. Maksud sabak dajima ya, sabak dajima teh ukuranna kumaha atuh? Ukuran jima teh kumaha? Ya, ukuran sabak dajima teh kumaha? Ukuran sabada keluar cai mani. Jadi cai mani keluar, begitu keluar ngadoa. Aya nu nyarioskeun ngadoa nalika keur ngaluarkeun cai mani kana rahim menjadi pamajikan. Naon doana? Ieu dikirna alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara faja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Ya Allah, mugi Gusti ngajantengkeun ieu cai mani nu kaluar tina dakar abi asup kana rahim nu jadi pamajikan, mugi jantenkeun turunan. Nasaba wa sihra wa kana rabbuka qadira. Eta doana, doa sabada jima. Ai doa rek jima kumaha? Allahumma barik lana fi ma razaqtana
wakina ada benar jang awewe mun awewe marek barang hakan eta teh awewe salah esok aya carita kumacan eta jimatna anini-nini karunya jimat nini-nini mah diasupkeun ngelok dicabut manyun cabut ngelok sok yo bisa terpercaya teh awewe sok jadi nini-nini ayeuna geus kawin kitu meureun ada teh apa cobaan deui asari satu nomor katilu adab jima sabada jima adab-adaban sabada jima teh naon al wudu lain rek salat nyaneh teh lain sunat wudu sabada jima hukumna sunat nu kadua ngusap kana dakar atau ngusap kana parji saya banget eta teh rek tujuan kana jima deui atawa henteu mana komo lamun ida aroda ayyauda ilaiha komo lamun rek ngamaksud kana naon balikan di kana jima ronde kadua bieu geus nya ronde kahiji gaya batu ayeuna rek gaya kupu-kupueun ya jeung silanglang nah lamun rek jima deui teh ulah geus jima cicing heula komo udut ngopi heula geus pake main game heula geus riweuh eta mah nah di mana rek jima wudu heula geus wudu tuluy kumbah dakarna kumbah parjina tuluy wudu sae eta teh sunat kunaon pangna dikumbah heula eta teh ngawaris lamun teu dikumbah heula karena datangna panyakit dakar panyakit parji sabab kotor eta teh jadi kudu dikumbah heula hayang bersih di steam nah gitu tawa tadi steam ge atuh Idris asupkeun kana sunlight gitu ku Idris teh asupkeun meh seuseut ka dinya hayang bersih pisan nah eta etika ba'da jima jadi sameme jima atos keur jima atos ya etika ba'da jima wa dzukira jeung dicarioskeun an ba'dis siqati ti sapalihna ahli kapercaya naon annaman sanyana jalma qaddama ngaheulakeun siman ismallah kana nyebat nami Allah taala tingkana malur Allah ingdal jima'i dina nalika jima ai jima'i jaujati tegesna dina nalika ngajima pamajikanana itu man wa suratal ikhlasi jeung kana maca surah al ikhlas ila akhiriha nepi ka akhir surah al ikhlas wa kabbaro tuluy maca takbir siman Allahu akbar jima tah talakbir ka hade ka jima wa halala jeung maca tahlil siman wa qala jeung ngadoa siman maca siman bismillahil aliyil adim Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan in kunta qaddarta an tukhrija min sulbi Allahumma jannibni syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtani kana lapan bismillahi seterusnya bismillahi kalayan nyebat asmana Allah ngalap berkah ku nyebat asmana Allah al ali anu maha luhur al azim nu maha agung Allahumma nun Gusti ij'al mugi ngajantenkeun Gusti ha kana nasama awak-awakan durriyatan kana turunan thayyibatan anu sae ing kunta lamun bukti anjeun qadarta eta nakdirkeun anjeun antukhrija kana yen ngaluarkeun anjeun min sulbi tina igau kasan teh tulang
tongong tulang nu tukang nu teuas. Allahumma nun Gusti janib mugi ngajaukeun Gusti ni ka abdi asyaitona kana setan wa janibi jeung ngajaukeun anjeun asyaitona kana setan ma kana perkara rozakta nu parantos ngarizkian Gusti ni ka abdi. Bahkan dicarioskeun deui tina sebagian pendapatna jami-jami nu kapercaya para ulama anu kapercanten bahwa di mana jalma nalika keur waktu rek jima ngaheulakeun heula kana nyebat nami Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanir, bahkan tina awal tina wa adabul jima nu pertama disebutkeun oge kedah mayunkeun heula kana maca ta'ud terus maca naon tasmiyah bit ta'widi wa tasmiyati wa haqqid dzakari bi jawanibil farji. Wah lamun teh nyaritakeun tentang mukadimah ni eta naon jima geus we. Geus teu kuat pokona karunya ieu nu can karawin mesti balik diri teh kawarese kabehan paur tak moal diteruskeun. Nah jarioskeun macakeun heula basmalah bismillahirrahmanirrahim. Nah geuningan maca basmalah kapan kamari tos disebat ari jima teh bagian tina ibadah. Lamun ibadah berarti diganjar. Kulantaran ibadah jima teh kaasup kana pagawean anu alus. Kulumriin di balin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa eta matak bacakeun basmalah. Sabada basmalah maca surah naon? Al-Ikhlas. Maca surah Al-Ikhlas. Disingtarti arek jima teh. Sok burung gusuh riweuh teu puguh. Ek jima teh ngecor. Santuy. Santuy rek jima teh. Nepi ka akhir ayat. Wallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Kan wa kabarot tuluy maca takbir. Allahu akbar lin ruku kade. Maca takbir Allahu akbar. Wa halala maca la ilaha illallah. Geus kitu tuluy we maca. Maca naon? Tayeu. Maca doa, maca tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alha dzurriyyatan thayyibatan. Gusti mugi Gusti ngajantenkeun ku jima abdi ieu teh ngajantenkeun kana turunan anu sae. Saumpamina Gusti ngersakeun ngaluarkeun tina igaukasan abdi, mugi Gusti nebihkeun ka abdi kana setan jeung nebihkeun anjeun kana setan kana perkara nu parantos ngarizkian Gusti ka abdi. Sae sabab setan teh aya setan sok ngaganggu rumah tangga, setan dasim, setan akwar. Setan akwar itu setan nu gawena teu oleh ngaganggu kana urusan rumah tangga. Punten. Setan dasim leres. Akwar mah anu ngaganggu kana biologis. Aya bujur lada bahenol anjir tinggalikeun bowalna euy. Eta akwar asup gitu. Dina rumah tangga mah datang dasim. Matak sok disangemkeun lamun dina pangaosan geuningan teu saeutik papasean dina rumah tangga ku hal sepele. Naon? Da dasim keur ngagoda. Dasim keur lain daim. Teu salah mang daim. Dasim. Sumaya muru teras marentah siman si jauj atawa rojul mangga ajau jata ka pamajikan bil ittijai kana sare bari nyangigir. Ittija teh ala janibiha kabelah gigireunana itu jauja al aimani anu belah katuhu. Fa'in
Nah hamlaha maka sanyana hamilna jauja yakunu eta bukti hamlaha dakaron eta lalaki biidnillahi ta'ala in qaddara lamun nakdirkeun sallo Gusti Allah ta'ala hamlaha kana hamilna itu jaujah kahamilanana itu jaujah min dalikal jima'i tina itu jima tah aya gaduh putra pamakan walazam tujeng netepkeun kuring saha kuring ti dieu teh Imam As-Sayuti netepkeun kana naon hada dikro kana ieu dikir wasifata jeung kana tata cara jima pawajadtu teras manggihan kuring hu kana itu hada sahihan kana anu sahih la raiba teu aya karaguan eta tetep bihi dina itu hada dikro teu aya kamangmangan eta tetep bihi dina itu hada dikro wabillahi sareng eta tetep ka Allah hungkul at-taufiq wari nyuhungkeun pituduh intaha alif ha intaha paragat ieu kaul Imam As-Sayuti mahdupan bari aya nu dipikeun naon ba'duhu sebagian kaulna itu Imam As-Sayuti atau naon ba'duhu sebagian itu kaul. Nah, nu salajengna Imam As-Sayuti anjeunna oge berpendapat terkait masalah dzikir doa babacaan baik sebelum ataupun ketika ataupun sesudah, sebelum, saat, dan sesudah. Saur Imam As-Sayuti walazamtu hada dikro bahwa dikir-dikir nu parantos dibahas tina sebelum jima keur waktu jima jeung sabada jima eta teh kalebet kana dikir-dikir anu sae nu soheh teu aya kamangmangan deui termasuk etika tata cara gaya nalika keur waktu jima sebelum jima jeung sabada jima oge eta teh kaasup kana tata krama jeung etika anu hade maka kata Imam As-Sayuti baik bacaan ataupun perbuatannya ya sebelum saat melakukan dan sesudahnya eta teh kalebet kana dzikir jeung etika anu sahih teu aya karaguan deui sekalipun dina ieu kaul teh aya sebagian kaul anu dipikeun atanapi anu dibuang teu dibaca sadayana intaha eta kasauran Imam As-Sayuti qala parantos ngadawu saha ba'dul masyayikh sapalihna pirang-pirang guru man ari saha ata eta ngajima itu man zaujatahu ka pamajikanana itu man pakola tuluy ngomong itu man fi nafsihi dina hatena itu man hina ahassa dina nalika ngarasa siman bil injali kana kaluarna cai mani ya jang anu erek jima rek peuting ayeuna alusna teh jima teh malam Salasa, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin kirang sae ari rek jimana mah pek wae ngan lamun rek nyieun budak tujuanna rek nyieun budak dianjurkeun ulah peutingan malam Minggu, malam Sabtu, malam Senin. Lamun rek nyieun budak, ari ngan saukur rek jima mah pek bae. Ngan lamun nyieun budak urang. Peuting ayeuna, ayeuna teh malam Minggu dianjurkeun ulah cukup we meuning keneh jima unggul. Ulah diniatan rek nyieun budak gitu. Kirang sae. Nu sae mah malam Salasa, malam Rebo, malam Kemis, malam Jumat, tapek 4 poe digedar kadinya tanggal peuting. Duh teuing para gaji terus. Moal peuting.
Nah, dicarioskeun kitu. Saur sebagian guru mah di mana anjeun rek ngaji mah nu jadi pamajikan nalika keur waktu ngaji mah tuluy rek karasa ku diri rek kaluarna naon? Cai mani ahasa ngarasa bil injali kana ngaluarkeun cai mani maka bacakeun lapan ieu teh ayat Al-Quran surah Al-An'am ayat 103. Teu aya dina etana serat aneh. Teu kudu lieur neangan deui. Ieu teh surah Al-An'am ayat 103 tapi tingalinya bi dilepas. La yudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Narikakeun ngaluarkeun cai mani. Lamun sabada kaluar cai mani mah ngadoa naon? Alhamdulillahilladzi khalaqo minal ba'i basaron faja'alahu nasabaw wasira wa kana rabbuka qadira. Mun nalika ngaluarkeun cai mani la tudriku eta yudriku tudriku. Ku iya ku tak? Iya. Jika anu nyana Quran teh meh pasti surah Al-An'am ayat 103. Sok paheula-heula buat. La yudriku mun telepat la tudriku. Tapi bisi lepat. Tak ya. Tak tuh. Pakai tak. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikuna mah lerasnya pakai eta ya. Nu kaduana yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudriku teu manggihan hu ka Allah naon al absaru paningali manusia. Manusia moal bisa ningali kadar Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa jeung ari Allah yudriku eta manggihan ari Allah ma'al absara kana pirang-pirang nu katingali ku Allah. Wa huwa sareng ari Allah al-latifu eta dat anu maha welas ka pirang-pirang kakasih Allah. Al-khabiru tur anu maha waspada ka pirang-pirang kakasih Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Yakunu butang bukti saha alwaladu budak in qadara lamun nakdirkeun hu ka itu walad sa Allah Gusti Allah taala min dalika tina itu ata jaujata tah eta doa bacaan ayat teh bacaan anu matak ngajadikeun cai mani pibudakeun. Jadi bacana eta la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Baca eta. Fa'ikon hebat. In qadaro lamun ngersakeun hu ka itu walad sa Gusti Allah taala tingkana mun Allah min dalika. Lamun pijadian budak, lamun jadi naon? Budak. Yang jadi budak teh doana, tuluy doana bisa karya. Jadi budak tah. Di mana-mana jadi budak fa ikon eta anu ngunggulan ala walidayhi ka indung bapakna itu walad. Naonana? Ilman ilmuna, wasaknan jeung tingkahna, wa amalan jeung amal-amalanana. Insyaallahu taala. Insya Allah ngersakeun sa Allah taala. Ya, di mana-mana dibacakeun nalika keur waktu karasa kaluar cai mani la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Timbul pertanyaan, kapan ieu ayat Al-Qur'an? Sementara keur waktu jima kakareku ngasupkeun sakali oge berarti kan geus naon? Boga hadas naon? Hadas gede. Ai ku hadas gede kapan teu meunang naon? Maka diniatanna ulah niat rek maca Quran tapi diniatan dikir jeung ngadoa seperti aya nu maot tuluy we awewe teh innalillahi wa inna ilaihi raji'un saha nu maot kersana Mang Ulis ngalih Mang Ulis ieu Mang Ulis ngantunkeun awewe ieu keur head cek awewe innalillahi wa inna ilaihi padahal keur naon tah
Kerhead menang ulah diniatan maca Quran tapi diniatan naon? Zikir. Tah ieu oge diniatan naon? Zikir. Teu naon atuh teu naon geng. Teu naon diniatan lamun diniatan Quran kakarek. Kok kumaha cenah ieu teh kapan ayat Quran tapi urang teh kapan keur junub ieu teh. Berarti mun haram dibacakeun oge diniatan ulah niat maca Quran. Di mana jadi budak nalika keur waktu jimana maca la tudrikul absar jeung saterusna al ayah maka mun jadi budak teh eta budak bakal ngunggulan kana jadi kolotna. Hartina kapinteran budak bakal leuwih tinu jadi kolotna. Akhlak budak bakal leuwih alus tinu jadi kolotna. Amal soleh budak bakal leuwih alus tinu jadi kolotna. Ngunggulan tah kan aya urang teh yang boga turunan teh nu alus dia. Turunan urang teh contoh kieu. Dina ngadoa teh ya Allah, mugi Gusti ulah nurunkeun akhlak awan abdi, ulah ngawariskeun akhlak awan abdi kana janten turunan kana janten duriat abdi. Urang teh hayang boga budak teh, budak urang hayang leuwih ti diri urang. Leuwih pangartina, leuwih alus tingkah paripolahna, leuwih alus amal-amalan ibadahna jeung sanes kantenana. Tah salah satu doana teh ternyata lain wungkur nalika geus jadi budak tapi keur jima oge aya doana. Qala nyarios saha? Qala nyarios Shahib bi Hasiyatil Bujairimi. Dina Hasiyah Al Bujairimi nyarahan kitab Alal Khatibi, kitab khatib. Kana lapad faidah. Faidatun ari ieu eta hiji faidah. Ra'aitu eta ni faidatun ari ieu faidah. Ra'aitu eta ningali kuring bi khatil Azraqi kana tulisanana Imam Azraq an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nu katampi ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon seratanana? Annaman arada antalida imro'atuhu dakaron fa innahu yadau ala batniha fi awalil hamli wa yaqulu bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni usammi ma fi batniha Muhammadan faj'alhu li dakaron fa innahu yuladu dakaron insyaallahu ta'ala mujarrabun. Oke, maulis ku adi tugaskeun nya. Karena hayang boga budak lalaki teh loba. Timimiti rek jima nepikeun ka badak jima. Pangaresumekeun ku saha wae. Santri maulis enci tugaskeun. Pangaresumekeun cara boga budak lalaki kumaha wae hayang boga budak lalaki. Hadas teh? Baik rek rada corang saeutik oge da dikagigirkeun saeutik tina parjina lah meleset nah pek bae atuh terserah lah disaltokeun. Sok maksudna supaya ngeunah nya supaya ngeunah oh hayang boga budak teh samene jima naon hayang boga budak lalaki samene jima kumaha keur jima kumaha sabaraha jima kumaha jadi ngeunah panduanana teh kan ieu mah dibahasna sabab beres tah ieu mah dihijikeun supaya ngeunah panduanana teh. Dingke dina akhir di ruangan ku bapak kakarek sawareh dina akhir naon akhir ngalogat patul ijab dina akhir teh tos beres tamat sadayana bade didamel PowerPoint jadi di PowerPoint ke mukhtasar nya resume kitab patul ijab jadi kitu mah ulah disebarkeun ka batur era euy bahasana ku bapak make bahasa Sunda nih mudah dicerna. Ini bikin oge ka santri atau ka zaman bisa dipercaya. Ka zaman bisa dipercaya. Kayak ku bapak rek dijieun bisi engke teh pasti pas maca pasti bakal seri sorangan mana. Cekekek. Bapak wae harus sumuk sorangan keur ngetik teh. Yuh, asa geuleuh kitu nulis teh asa kumaha kitu nulisna ge tapi da ilmu. Ya. Artinya pasti bakal loba manfaatna. Ye kanu kawin teh ketantan kerek ngado teh resume patul ijar kan
Leuwih mahal saleuwih Pak, leuwih berfaedah. Ya mangeunah cenah ongke mana kanu kawinan teret-teret PowerPoint we. Urang mengado teh ngado PowerPoint. Flash disk. Atawa memori naon? Nu leutik na memori HP. Vision. Nah, ya. SD card begitunya. Biasa lulus saeutik we 500 MB. Meh murah 7.500 ngado pas diterima teh hek pelabang nu teu kenal mah bingungnya. Nah, goblok teh memori. Bawa video geus cilaka bukan pikiran tadinya. Ilmu eta teh. Jadi ngadona teh kunaon tah? Ku PowerPoint. Ku file. Aya gitunya. Hebat can aya nu kitu teh eta teh. Can aya. Nah, mangga abdi mah ngadona ge ieu. Manfaat. Jadi pas dibuka teh. Jadi mun enterek muka ulah apaleun kolot era encoklot. Naon maneh muka nu kieu? Ih abdi mah bade ngawartosan ka mama. Itu. Tah, bisi indung ente teh apaleun ti ayeuna teh bejan ente naon lamun balik ka imah kitunya isuk pageto balik ka imah. Mama, ieu mah sok kadamel kene putra tara. Naon kitu ieu mama ku abdi diwartosannya tatak ramajima. Wah, kabayang eta jadi kolot. Bakal beureum beungeut. Pada era atuh. Nah, nyaho kene budak urang can daripada urang. Sugan neng ngalaman henteu mama. Abdi mah milana ilmuna, mamah nu ngamalkeun ilmuna di abdi. Jadi mamah ngamalkeun menang ganjaran, abdi ngawartoskeun menang ganjaran. Ganjaran tina jima abdi teh menang. Tuh Gusti. Saha jalma anu ngamaksud eta logat acan. Man narisa saestuna annaman saestuna ari jalma aroda eta anu ngamaksud siman antarida kana yang ngalahirkeun sa imro'atuhu pamajikanana siman dzakaron kana budak lalaki fa innahu maka sanyana siman yadau eta nyimpen siman ala batniha kana beteungna si jaujah si imro'atah fi awalil hamli dina mimiti kahamilan. Ye. Oh, ai terima doa teh keur jima lain. Pas positif hamil. Ternyata hamil tos 2 bulan, tos samingon. Begitu kapenak langsung simpen panangan dina luhureun beuteung nu jadi pamajikan. Ya. Simpan. Teras naon tah? Ngadoa. Bismillahirrahmanirrahim. Insa. Bismillahi kalawan ngalaperkan penyebat asmana Allah. Sifatna Allah Rahmani nu maparinan bijalahilin ni'am. Sifatna Allah Ar-Rahim nu maparinan bidaqaiqin ni'am. Allahumma nun Gusti ini saestuna abdi usami eta rek ngaranan abdi ma kana perkara ka budak fi batniha anu aya dina beuteungna itu mar'ah Muhammadan kana nami Muhammad. Doa kitu. Faj'al mugi ngajadikeun Gusti hu kana itu ma dipikeun abdi dakaron kana jadi budak lalaki. Fa innahu maka saestuna kalakuan jeung tingkah yuladu eta bakal dilahirkeun itu mah dakaron barina jad yuladu eta bakal dilahirkeun dakaron barina jadi lalaki insya'a lamun ngarsakeun saha Allah Gusti Allah mujarrabun ari anu dicaritakeun eta geus dicoba geus diriset seperti tadi nya geus lain direset geus aya tajribah jadi geus aya analisa kalau loba anana nu bieu dicaritakeun teh eta geus seueur kagalibanana intaha paragat kaol Al-Bujairi sahib
fi hasiyatil Bujairini alal khatib. Mudah-mudahan ageng manfaatna kalayan mudah-mudahan sing janten wasilah kangge kamanfaatan kabarokahan rumah tanggi urang baik nu tos rumah tanggi atanapi anu bade ngamaksudkeun rumah tanggi. Doaan jami'an Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu